Ya Kang mangkat heula nya. Arek nongkrong jeung babaturan. Teu bisa, henteu bisa. Ya Kang, anu ngaranna geus rumah tangga ulah loba tingkah. Ya, lamun akang lajangnya, ayana naon di luar, anu rugi akang sorangan. Tapi lamun geus rumah tangga, akang ayana naon di luar, anu rugi anak pamajikan di imah Kang. Sing mikir nepi ka palebah dinya Kang. Tapi kan ini babaturan akangnya geus karawin kabeh, tapi bebas geuning ulin ka mana-mana gen. Ya Kang, jadi akang hayang kaos kitu. Kan itu ge bisa nyi, kunaon kutan akang teu bisa. Tah, eta ngaranna lalaki egois Kang. Anu ngaranna akang geus siap rumah tangga, akang kudu bisa ninggalkeun kesenangan di masa lengoh. Sabab kieu Kang, awewe lamun geus rumah tangga duniana anak jeung salaki. Salaki ge kudu bisa Kang. Eta ngaranna keluarga nu sehat Kang. Lain ieu mah pamajikan bisa ninggalkeun masa lajangna, ari salaki masih keneh asik dina masa lajangna. Jeung deui ulah hayang menang sorangan Kang. Boga babaturan anu kitu mah teu bener Kang. Deket sih bisa deket, tapi ulah deket-deket teuing. Mane asa tertekan ku aturan rumah tangga ieu asih. Lamun can siap tertekan ku aturan rumah tangga, ulah hayang rumah tangga Kang. Geus bae lelengohan Kang. Yeuh, jeung deui perkawinan urang jeung perkawinan batur ulah disasaruakeun Kang. Urang boga tanggung jawab masing-masing. Yeuh, ayeuna mah geus akang bantuan Nyai sasapu tah. Nyai arek gegeroh. Aduh. Tas teh mana nya? Tas balanja Kang ti warung. Ini hampurannya akang teh bisa nyukupan gede jika batur ngabalanjakeun saeutik-saeutik ya. Keun bae Kang. Yeuh Kang, ari jadi jalma miskin janganlah bersedih. Ari jadi jalma beunghar janganlah bangga. Da miskin jeung kaya bedana heutik Kang. Ini bisa nya? Heeh, hari orang kaya mah dikit-dikit belanja, dikit-dikit belanja. Orang miskin? Hari orang miskin mah heutik belanjana. Halo Mang, anu duitnya udah ditransfer, masukna kana rekening pamajikan. Ya bae lamun pamajikan eueuh di cash bae nya lamun ka dieu nya. Hah? Siap. Nuhun Mang. Ya Kang, kopina. Sok tuna di dinya nyi. Kang, gaduh hartos teu? Pa duit di mana kitu? Eueuh, buka 1000 acan, akang ge bingung hayang udud. Malah akang mah sok teu paham nyi. Digawe pihak beurang kari peuting. Beur ka ditu, beur ka dieu, tapi meuni eueuh jajadianana pisan. Nyai kali-kali mah ngaduakeun geura ka akang, ambeh menang rezeki, ambeh rezekina digampangkeun. Pantesan rezeki Akang hese. Akang keur teu boga duit, cenah ge ka Nyai kudu sabar. Akang keur menang duit saeutik, kudu bisa ngabagi-bagina, kudu bisa bersyukur. Akang boga duit gede, boro-boro arek mere ka Nyai, ngabejaan genan henteu. Yeuh Kang, sakali deui nya, rezeki salaki moal bakalan lancar Kang, tanpa kejujuran. Ngomong naon nih Nyai maksudna? Yeuh Kang, tadi teh Nyai ngadenge Kang. Akang nelpon yang babaturan Akang. Maja cenah arek mere duit, tapi engke merena cenah ge lamun Nyai eueuh. Nyai teh ngadenge Kang, Nyai masih boga ceuli, masih ngadenge dua nanagenan. Ayeuna Nyai nanya sakali deui Kang, Akang boga duit teu? Boga nyi, Mana tuh? kok ditelepon lah nya. Halo Mang, anterkeun be ayeuna mumpung aya Nyai. Heeh, nuhun Mang. Kitu atuh, ari hayang rezeki lancar, ulah sok ngabohongan pamajikan. Ari pamajikan teh doa nu paling mujarab ka salaki. Ari kumaha Allah ngabulkeun doana atuh ari salaki naga kitu mah. Kang, mamela Kang. Saya aya Kang. Nuhun. Ya,
kanggo ka para istri di mana wae ayana ke heula ye ulah waka di-skip dangukeun heula nya papatah ti Nyai. Lamun aya piomongan ka salaki ulah salaki keur tuang boh arek tina masalah duit boh arek tina masalah pangabutuh keun heula sina saeb tuangeunana kakara ngobrol nya da maneh nyorocos teh lain berarti salaki cicing wae teh sieun ka pamajikan lain tapi salaki teh mikir ngajaga rumah tangga supaya ayem supaya di dinya teh eling disabaran teh rek kumaha nya da ari tempona ditinggalkeun mah pasti jebleh ceurik kan tah ayeuna mah ti Nyai mah kitu jeung deui ulah disasaruakeun penghasilan batur jeung penghasilan salaki urang sorangan tarimakeun we syukuri da rezeki mah moal pahili geus aya nu ngatur nya kada tah omat ti Nyai mah kitu tah karunya salaki teh kudu dihargaan nya ngaranna oge salaki kepala keluarga kudu dihargaan sakitu ti Nyai mah omatnya tah Kang hayang duit Kang sakedeung deui mingguan datang Nya. mantakna Kang siga batur tuh usaha ka ditu lain ieu mah pagawean dahar batur ari gawe henteu beburu kadang 10.000 buru gerak Kang lah Nyai geus teu boga duit ieu lah buru ih aing mah si Akang buru ya yang duit sakedeung deui datang nu nagih Apaan cenah engke ari geus dahar ku kumaha gen. geus dahar kumaha dan nu nagih mah meureun tuluy datang ka dieu dah jangan duit ka ditu Mata mata nih gue pak. duh Kang euy ayeuna mah keur zaman gentingnya Kang loba anu ngabegal anu teu pagah puguh ogenan lah aya we pimasalaheun teh Kang Akang mah tenang, Akang mah geus bisa bela diri, pinter bela diri Akang mah. Jadi tenang, aman. anu pintar bela diri ge ari nyorang dina apes mah angger we Kang Ya moal nyi. sok geura ayeuna lamun aya nu nonjok ti kenca kumaha Kang bakalna Nu nonjok ti kenca? Iya Carana. Tak takis, juang bedol, tonjok. Gitu. lamun aya nu nonjok ti katuhu Takis, tewak prilitkeun tonjok. Gitu. Salah leutik nu kitu mah. nya euy Kang mun aya nu nagih Lupat ka jero turunkeun panto. aing Tah kitu carana. tanggung jawabna pisan atuh rek kitu mah Kang Nih. Tuh HP yang geus pareupus, barodol. Coba ge ditelepon sok tara nyambung sakapeung. Balik ke nu anyar nya, balik iPhone. bawa kartu keluarga di kamar Kang Siap nyi. aya ngaran Akang teu di dinya Aya nyi, aya, pas bisa aya. hapus Nyi dia garanya. naon Kang Calik. calik Diuk. tara-tara ngobrol lemes araraneh Akang mah Serba salah. Diajakan kasar, ajarkeun nyegagan osok. Ari lemesan, teu paham juga kitu. Serba salah.